Wilujeng enjing para wargi di lebet Gusti Yesus. Renungan urang kanggo dinten ieu nyaeta bab anu kadua. Agama henteu tiasa muaskeun. Abdi teras nyobian sagala rupi cara dunya pikeun ngengingkeun kabagjaan gentos kakosongan. Namung sadayana gagal. Abdi ngabayangkeun mamanawian agama tiasa ngabantos ngesian kakosongan jiwa abdi. Abdi tumuwuh di kulawarga Kristen anu ti aalit abdi tos angkat ka gareja. Abdi sakola di sakola Anglo Chinese, salah sahiji sakola Kristen anu pangsaena di Singapura. Unggal dinten renungan Alkitab dibacakeun ngalangkungan interkom. Sareng deui abdi oge rajin ngahadiran kebaktian di sakola. Di sakola abdi wajib ngiringan pelajaran agama. Nilai abdi dina mata pelajaran agama pasti sae. Saatos abdi nincak yuswa remaja, rasa bosan karena agama ngawitan timbul. Akhirna abdi tos henteu ka gereja deui. Tapi sanaos kitu, abdi masih tetap ngangken yen diri abdi saurang Kristen. Sok sanaos dongkapna ka gareja mung dina dinten Natal sareng Paskah wungkul. Waktos abdi yuswa 30 tahun. Kusabab abdi henteu ngaraos puas kana iman Kristen, abdi ngawitan diajar kana agama-agama lain. Abdi meseran buku-buku agama sarta diajar. Abdi oge milari guru-guru agama pikeun ngabina sim abdi. Akhirna abdi mendakan yen sadayana agama ngajarkeun hal anu sami. Agama ngarahkeun abdi pikeun hirup rendah hate, resep tutulung kanu butuh, sarta satia dina ngalalayanan sareng kagiatan agama. Rerencangan abdi ngawitan meratoskeun parobihan dina diri abdi. Abdi tos henteu milari deui kasuksesan materi sareng kanikmatan diri nyalira. Aranjeunna ningal parobihan yen abdi janten jalmi anu serius kana agama. Nyeepkeun waktos kanggo ngaos buku-buku agama sareng nulungan jalmi-jalmi anu miskin. Rerencangan nganggap abdi tos seueur parobihan janten jalmi anu langkung sae. Ieu ngajadikeun perasaan abdi malih mingkin parah. Abdi ngaraos janten jalmi anu munafik. Abdi ti luar katingal robih, tapi dina hate mah abdi tetep janten jalmi anu sombong. Sanaos nu sanes gaduh kesan ku parobihan perilaku abdi di luar, namung Gusti Allah ningal kana hate abdi. Gusti Allah ningal sapertos kumaha burukna hate abdi. Abdi sadar yen gampil pisan ngadamel jalmi anu sanes kagum ka abdi ku kedok agama. Tapi henteu kitu dipayuneun Gusti Allah mah. Kalimah piwuru kanggo urang sadayana. Agama henteu tiasa ngeusian kakosongan hirup. Hatur nuhun saderek sadayana, wilujeng patepang deui dinten enjing. Mugia Gusti Yesus ngaberkahan urang sadayana.